Kawitan pembuka lagu klasik anu asli geuning Sumangga urang di kawitan muka pagelaran wayang jajar kawit nu munggaran ki dalam kibingkeun wayang warisan pujangga urang wajib dipusti-pusti nu wajib di dama-dama wajib dipusti-pusti di dama-dama nu wajib di dama-dama aturan urang lamaran di damal jimat paripi wayang sawengi nu sewon kasasi wayang teh cilok kadiri mungkin jadi pamatri kawitan teh jadi lagu dianggo dasar pamiring pujangga boga wiwitan nyipta seni pawayangan aturan rujang tepat kasadaya kaum dami manganyanggakeun mirip pagelaran wayang ngawayang sejak ngawitan magelar kono seni wayang nu digarap ku kidalang pinatunkun seni bingung aturan api mata patwa separjo dipasiup dikawihan dipiring rupi gendingan seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamarentah jadi juru penerangan payung sadayana dipasiap dikawihan duh iya mangga urang sasarangan dimomole diajengan mangrupi iti warisan rempuk dukung kerja bakti dukung kerja bakti meningkatkan pembangunan di kampung-kampung kawitan buka lagu klasik no asli seni hati-hati di dasaran ku agama mun hayang salamet diri rupulah pasalia mangga urang sasarengan majangkeun seni kagungan
warga seni Padalangan seniman anu sejati seniman anu sejati sang puri manuk idem mantap dina regang awi asing kenang hati roda kena jeruk kena cari wayang ngandung perlambangnya pang manusia nuku malandang wayang teh anu perabang manusia nuku tanpa awan tong di surang haturan urang jati raja sadayana lampauan tong di surang nu awan wajib disinglar nu awan wajib disinglar sapanjang urang gumelar ulah kenat nyai biar ilmu tungtut tunya siar nu awan perlu disinglang aturan pawakil ata superjot ngaco-ngaco seni budaya ngaco-ngaco seni budaya seni budaya karya mangga nyanggakeun mangga urang sasarengan mangga urang sasarengan nu dipayung majengkeun seni kagungan piring kurupi kending lumayan wanang panglipur mana aturan lamaran sadayana sahana baris nyandangan ajong-ajong seni kamari wari bawa kacali di Banjung Seniwati boga pancen anu pasti bantu pamarentah jadi juru penerangan alah nu wajib dipusti-pusti apana tepi mustika anu sayang diriksa didama-dama wajib dipusti-pusti ku urang wanang wajib didama-dama ibu hajat bapak hajat luhuran tantungan derajat budaya no jadi ciri saibarat hiji ciri yang rasa simbol simpati hiji bangsa dua
boga basa budaya sareng senina mun seni geus ngabudaya urang sami ngamumulena Allah ujang darot ulah are macing kadan urang lamaran nu balaga sabab teu widi pangeran korehanan sawasiwi korehanan sawasiwi jalanan kasaloyuan sing alang ageng dogi kajaga pawakil atak ketua Suprajos anu bagel korehanan sawasiwi Ida Purwasinenggi ayu tanda sami bajuang ngamuleyu batur seni urang Rap Ida Purwamandra Mendra Winulan Sosorot Tintan Diwaraganti Alon Wusinenggih Kanda Purwakang Glaring Ya Cinarita singalakur dulur singarices rempuk cukup gotong royong Sayogianipun Ki Panggringgitan Dupi janten kang kala dingin ya kang kala dingin itu hari najan Salia pinana mangwirayuda najan bejah dening kalemur sabda pada ngawaya ngaglaraken ingkang cahya nur cahya
Salya pinana mangwirayuda bejahing dening kalimu sabda. Ya kalimu sabda. Cimuncang mah ka Banjar Sari. Batur urang hiji pangwangunan Anwar lan Anwas ngagelaraken Siskang Danur Cipta Nur Sarala Nur Jatingkang ngagelaraken pawayang hari pancu-pancurandi murwa-murwa ngawiasaken wonten ing pagelaran Jawi Kraton Nagara Guha Mahayaksa hari Raton niki gede obore dhuwur kukuse adoh kakoncarane jembar laladang hari lain saiki mungkuraken pagunungan kancah beureum ngayunaken bandara anu gede loh tuh kang sarwa pinancur dina paparanang muda masing caring pageuh masing caring pageuh pikat batur sauyuna sing taat kana program pamarentah urang nyalindung ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilanat kumantena kalayan nyebatkeun asmaning pangeran sifatna murah kalawan asih sakur manusia anu kumelit di alam marcapada nu hade sinareng nu goreng kakawasaan anu maha kawasa kalawan teulehnya kalawan teuleh cinta ka umatna tinggal umat anu syukur ka mantena urang ngaguar carita wayang dina zaman lampah Mahabharata lakon Bang Marutasuta manusia hirup aya dina gambaran wayang rohna kahirupan manusia sapopoena wayang kalangkang purwa arane wiwitan urang medal ka alam dunia agama datang ka tanah Jawa ngagamarkeun ye carita wayang nu salah sareng nu bener nu dolim sareng nu adil anu tangtos sasirin sabeunyerin aya pulunganin kanggo urang sarayana dina zaman animisme dinamisme para wali nyebarkeun agama Islam ka tanah Jawa para kiai para santri dakwah ratusan tahun tekenging masa kumargi teu namahan-namahan pengikutna para wali Sunan Kalijaga ngaamandemen eta aturan dirobah sapada harita ngadakwah nganggo carita wayang dina lakon Jamus Layang Kalima Sabda nyebarkeun Islam ka Jawa ku alatan ngahartikeun naon ai jimat layang kalimu sabda jimat ageman kali loro sabda ucap dua kali ngucapkeun nyaeta syahadat ngaku ayana pangeran ngaku ayana rasul
minangka mayar karcisna nonton wayang di lebet masjid lain kudunya beranak lain ku harta anu nyata urang hinuk kepengen mancing Islam nonton wayang mayar ngucapkeun 2 kalimat syahadat eces jentre pertela ngembang bulit sulintang damar keanginan gening wayang teh aya pakuat pakait jeung sajarah agama ka Jawa kunaon para santri ustad ngaharamkeun teu mikarsep kana ayana wayang si goreng si mana orang manusia hirup di dunia kedah tapakurta sakurta dakur kanu kagunganaan anu tangtu ye wayang bakal ngabukar bake rahasia kehidupan manusia Yenira sujud ning wengi anggolati sajati ning yang murbeng alam sajati ning yang murbeng alam ya murbeng yenira sujud ning wengi anggolati sajati ning Kang Maha Tunggal sajatene Kang Maha Tunggal Gusti Sang Nalendra Wisnu Munung anggolati Kang Maha Suci ya Maha Suci remeng netra lirekat suruping pati wengi iya abdi mangagu sejaja butuh melapung nyarangan gentra di dalam ngareka cerita wayang rombongan sabda kencana nyangkakeun pederanana rombongan abdi sadaya sing janten panglipur mana langit angkep kasinglar lalang sejaman kasinglar
sejaman alam sejaman alam langit nu angkep mapaesan kasinglar lalang sejaman zaman anu can kasorang aku urang poma urang kudu terang kanu mangeranan urang nu ngayakeun peuting jeung berang aya warta ti ayeuna mungkar jeung nakirek datang mariksa ka diri urang dina alam pakubur angin amal perbuatan anu bakal dibawa nu hadir jeung nu goreng kitu pangersan ngawas kidalang bade ngawitan ngudalkeun piulang keng nyutak dina wayang anu teu jauh tina wujud ti anggang dina rupa nanging sanes urang anu jiga wayang-wayang sakadar perlambang pinangkitna para wali rucitana para bujangga ngareka basa dina budaya anu diluyukeun jeung agama sangkan manusia tong ngepakia-kia sabilulungan gotong royong sauyunan kitu kayanana sauyunan garang babarengan kacariyos saking nagara Guha Mahayaksa nagara saiki mungkuraken pagunungan nengenaken pasabinan aya hiji nagara anu alit tapi katingalina resik nyaeta ye nagara teh nagara siluman nagara kajinan anu misahkeun diri sareng nagara-nagara lian margi seueur hal-hal anu teu sapamadegan kitu kayanana ai rajana nyaeta wujud diu Narpati jirim narakseksi raja ragana teh buta jujuluk sang ratu kakasih sang Narpati Mahapraja Nagara nyaeta Prabu Detyo Swapaka lengah dening ingkang patih lan senopatih nyaeta Kalayaksa lan Kalaguna denira mekaten pangandika ingkang raja upami nyarios teh nyaeta mantak urug angen anu tangtu lemah jantung upamana alah eta gumujeng Rai kaula nulis Adi Akang Senopati Kalagunu abli Gusti aya hadir damang sadayanai pangestu aya hibar tinu makawasa Gusti abdi teh kalersan dina wong ieu mah sae alhamdulillah kanu kagungan urang-urang sadaya dibere awak teh cager ari awak cager teh apan dahar jeung sate ge ngeunah karasana teh ai keur cager mah dahar jeung sop cokor sapi ge raos pisan diladaan makomo ai keur sehat mah teh cara urang keur gering karek am ge dahar paria karasana teh meuni pait benten sate sareng paria mah tuh ulah wakaheureuy sia ngomong ya acan teh eta mah atunya kitu abi teh ngabang berangkeun pikiran di imah teh nangkep tuur wae abi gitulah dipuseng kunaon nyaeta abi teh mikiran belut kumaha heesna ai maneh ka belut-belut di pikiran hayang gering beuneuran pikiran belut teh di pikiran wae puguh ku abdi eta belut cacakan teu di baju teu di sarung urang cacak make baju make sarung sakieu tirisna komo belut jeung dicai kumaha heesna
Jorting emutan atuh Aden ulah serting emutan rai dipayun Gusti abdi teh semah sungkem ka pihatur semah hong arcana maya semah raya di sana pun dampal paduka raja aet diterima ini diterima pangabakti anjeun ku tangan roki walantengan pulungati pun deui mas wilayah kalepatan hapun di hampura rai adi akang piraku aya raja tengah hampura ka anak buah abdi ge sami hampura saja biti di hampura teh abdi teh nyuhunkeun di bekelan buah nu asa Gusti aet ulah heureuy wae sia teh ka buah-buah disebutan keun eta mah urusan nu hajat aya naon ieu teh Gusti nya piraku we nu hajat teu mekelan men ai dulur akang teh ngeunahna teh kitu wae sok gogonyakan akang teh pangnangangkirkan yen sanyana aya kapentingan saperkara kali dua perkara bisa perkawis anu saperkara lila geus teu pangih lawas teu tepang jeung anjeun kadua perkarana akang teh nyaeta nek negrakeun rasa syukur kanu kagungan urang-urang sadaya anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka katuteusina akang teh kieu-kieu oge kapilih ku hamba rakyat jadi raja sedangkan ieu nagara teh nagara demokrasisasi lain nagara katurunan rai anu payus kudu dipikirkeun ku urang-urang sararea ieu di malam Gusti bangga Gusti baheula mah zaman karajaan setiap bapana jadi raja anakna nu bakal jadi gantina terus lamun anakna eureun jadi raja pasti incuna anu bakal ngaganti lamun incuna eureun jadi raja bakal turun ka buyutna turunna tumurun 7 paturunan sedangkan ieu nagara akang nagara demokrasisasi aya hak kadaulatan teh di tangan rakyat sagemlengna pamilihan waktu bareto akang teh menang nyontreng masyarakat anu loba ieu saya kamantak ayeuna akang geus kapilih jadi raja tinggal mulang tarima kanu milihna nyaeta masyarakat jelata jeung masyarakat biasa kumaha desas-desusna ti kajauhan desas-desusna ti kaangangan pasti ngaromongkeun akan ayeuna bejakeun rakyat disatukangeun akang kumaha ngomongna ieu akang teh kapake henteu jadi pamimpin sok laporan ai masyarakat mah aya 3 bagian sun tilu bagian kumaha sok saperkawis aya salah sawias rakyat anu pro anu kadua nama anu kontra anu katilu nama pro henteu kontra henteu aya nu kontra nu kumaha ai nu kontra teh nu ngewa anu teh satuju salira janten pamimpin bujeng-bujeng salira ngajalankeun kasayan atanapi kaawonan dalah ngajalankeun kasayan ih ai nu ngewa mah jadi ganjel we digogoreng dipihelan ku geuleuh dikorehan kasalahan boro hingga gede kasalahan leutik oge di warung dicaritakeun di tempat ojek dicaritakeun di pasar diobrolkeun leletikanana we nu ngewa mah bujeng-bujeng amprok sareng jalmina amprok jeung senalna we dibalangkeun Gusti udah ngewa kapilehan ku geuleuh nyamper eta aya entogna gegot dipalengpeng ai nu ngewa kitu rupa-rupa sakalian aya nu rame-rame kanu ngewa masuk ngaributkeun teu pupugu deselna teh dipegatkeun
anu ngewa benten sareng anu pro anu pro manya kitu bujung hingga salira ngajalankeun kasayan sok sanajan ngajalankeun kaawonan dipuji we kudu satuju didukung we tuluy nya didukung takwal sakitu ari anu katilu anu kontra henteu anu pro henteu anu malang-mang mulung-mung ceuk bahasa luar mah teroris ai teroris teh pinplan tersepeun negara adil tersepeun negara makmur tersepeun negara aman tersepeun rakyat teh subur tersepeun rakyat teh tibra karesepna teh mecah belahkeun antara kesatuan jeung persatuan eta anu bahaya pisan mah nu kitu Gila kang ai teroris teh anu sok make jaket teh geuning murungkut eta mah tariris atuh nu kitu mah make jaket manawi teh teroris nya coba laporkeun masyarakat kumaha ngomongna ka Akang tah upami eta mah nyanggakeun ka punadi kapayun margi punadi anu langkung cakap tah kaharepi abdi kapayun Gusti nya mangadu Gusti nanging hapunten abdi teh ieu senal bade di pake wae pake bawa ka dieu sanes ieu senalna teh beureum sabelah koneng sabelah keun bae engke ku Akang dipangmeulikeun muhun abdi teh ngarah kituna kituna sing horeng kada senalna mah bener ari abdi teh nyaeta kauntungan mah kitu-kitu ge da abdi teh ngarebab Gusti ai di lemur nya ngarebab nganai lebah sapatu mah bade nyuhunkeun ka pimpinan nya gitulah jaket ge nyuhunkeun we jaket oge nyuhunkeun abdi teh bade ngalaporkeun Gusti pun apok geura ngomong sok urang ngomong kieu ai abdi malaporan desas-desus masyarakat teh anu kadenge ku ceuli abdi Gusti sok laporan ulah pinuh ku formalitas wungkul laporan teh moal ngan saukur pinuh ku formalitas wungkul atawa seremonia wungkul tapi ieu laporan teh ngadek satslesna nila satslas bade deng-deng gedang wawalehan abdi teh emblak-emblakan sok ulah kalau kau ngomong ayo Bu nagara teh ayeuna teh lir ibarat samagaha Gusti naon ai samaga naon ai samagaha teh ieu samagaha teh bulan moncorong tapi teh caang ai bulanna mah bijil tangan 14 geuningnya buleutnya gede moncorong tapi teh caang poek ngabelegbeg tah ieu nagara urang teh seperti eta rame mah rame Gusti warawiri kanaraan jalema warawiri ka ditu ka dieu but-but jalan bui braneona dijaga ku para satria saban posna sewang-sewangan sok sanajan bari jeung eta satria teh sok punta-penta kanu liwat nya terus kumaha ngan lir ibarat samagaha tadi teh rame nameh rame maju namah maju tapi eusi namah rada mundur ieu teh naon sababna mangawe tingali rada mundur teknologi mah canggih katingalina ngan salah sahiji atanapi di satu sisi baheula budak urang pinter ngawuluku pan ayeuna mah aya kolektor modern ngan meureun budak ayeuna teh teu nyahoeun muning teu nyahoeun rakit teu nyahoeun lanyam teu nyahoeun garu tah baheula pinter di kulon mah tukang nganyam boboko ayeuna mah teknologi canggih aya boboko plastik pangasilan aki-aki bako sagunting ayeuna mah geus teu boga da puguhanan kapiheulan ku teknologi tah karunya eta teh aki-aki teh nya maju katinggalna mah tapi di satu sisi mundur nya ayeuna mah geus teu kudu tunatalatah lamun perlu teh halo halo make tape HP naon HP kitu diganti ngaranna itu mana tuh eta nya halo halo kumaha cenah lamun aya perlu teh kanu hajat teh Bapak Haji Acip tambahan deui ongkosna tambahan deui halo tambahan pamanyer tah kitu geus teu kudu tunatalatah geus canggih ayeuna mah ngan ieu moderna di nagara urang teh beda jeung di luar nagara urang kumaha cenah bedana to
modern di negara batur mah asal ngejo tina tina hawu kana kompor, asal tina kompor minyak kana gas. Modern tak? Malah ayeuna mah tinggal nyolokeun naon teh geuning tinggal gojojose kana setrum jadi we sangu. Naon disebut si kokom naon teh? Oh Magicom. Malah aya beja Magicom tukang kendang mah nya eta cenah poslet ayeuna teh. Budakna teh teu dalahan. Tah moderna di luar negara mah kitu asal tina hawu teh kana kompor. Nah atuh ai modern di urang ku beda lamun budak dikawinkeun poe Minggu Senin teh ngajuru Gusti. Pajarkeun teh modern cenah di dinya teh. Ana ditanya teh pan ai sia teu era poe Minggu dikawinkeun poe Senin ngajuru ai jawabna teh cenah gaul. Teu ulum-ulum. Ngeus teu eraeun ngajawabna teh. Tuh Kang. Di dieu mah teh sabaraha tu beulah kulon mah ayeuna. Alatan sawah anu laledok anu hejo lemok teh diganti ku pabrik. Anu ngakibatkeun ayeuna teh masyarakat teh lamun sasalaman jeung awewe teh meuni karadak leungeunna teh. Lamun sasalaman jeung lalaki meuni lemah sedampal pananganna teh. Balas kumaha eta teh atuh Kunaon lain kunaon apan awewena digawe ka pabrik lalakina ngayun-ngayun budak. Di kulon ieu mah di kulon lain di dieu ieu mah wetan. Kitu. Malah tahun 2015 mah cenah ceuk Pak Haji Asif cenah lalaki teh bakal marake anrok. Marake mio balanja ka pasar. Marake mio make baju daster balanya ka pasar. Nyayagikeun antas kuli. Tak kitu. Beda apan zaman kerajaan Amarta mah baheula nyieun karaton Indra Prahasta teh di tanah anu disebut kurang subur. Aina tanah kurang subur teh tanus. Nah tanah anu tanus dirancang sedemikian mungkin ai arsitekna Prabu Batara Kresna alus eta karaton teh di tanah tanus. Ari ayeuna mah ngarancang bangunan teh di tanah anu keur digarap masyarakat nya eta sawah anu hejo lemok tadi teh anu subur diparake bangunan ieu teh kumaha Kang abdi mah nepikeun ieu ngajeritna masyarakat. Ngaganggu kana sumur ge sararaat apa ayeuna teh pan ngaganggu sumur-sumur sararaat ku akibatkeun eta tadi. Tak kitu Kang. Ieu mah laporan akang rek percaya rek henteu nya kajeun. sok antisipasi nama teu langkung pangersa kitu na. Ngantisipasi nama teu langkung salira bobot pangayon timbang traju aya ti salira pingpinan. Tah eta soal teknologi. Ayeuna soal pendidikan anu digemor-gemorkeun ku akang waktu saacan jadi lamun akang kapilih jadi raja teh rek ngagratiskeun sakola leres gitu sanes. Apan eta ge gratis atuh aya. Apan gratis i aya bos muhun aya bos ngan bosongot. Adalah ora eta teh. Nya gratis nama gratis sakola teh ngan meuli buku mahal atuh enteng kitu-kitu keneh. Nyangakeun kanggo ka Nyangakeun tah kumaha tah aturanana. Aturan bagi rapot kudu ka Jogja wae na teu bisa bagi rapot di pasar Compreng. Ongkosna teh jutaan aturieun. Masyarakat teh mangkaning ayeuna teh usum hajat Gusti. Boga paresa karung teh meuni gangsing bersih dipake nyamungan. Sok ka Ibu Hartini eta mah nyangakeun tah kantun kumaha. Nyangakeun tah ka ibu teh nyangakeun. Nyangakeun sok. Oh ka akang lain ka ibu. Bener eta nu gering teh digantungan impusan wungkul. Ngagantung we duka cai. Ngagantung eta teh teuing cai naon dina botol aqua ngagantung. Airek disuntik mah mahal keneh wae meuli obat mahal atuh anger-anger wae. Sok paneda we sadok kumaha. Daya teh mangawayang di Sumedang mah surak nu lalajo teh uing ngomong kitu teh. Ai di dieu mah teh surak kok. Da beureunan rumah saeun.
mangga nyangakeun moal loba teuing anu dilaporkeun da ieu teh laporkeun teh loba di panggung can aya ABC loba laporkeun mah mangkaningan panon teh meuni rapet dieuna tapi lamun aya ABC mah bray eta mah kitu. Nah ari eueuh ABC mah kapal api ge kajeun. Oh iya mah hartina. Oi kapal api teh jeung termos atuh saka. Akang mah. Aiteun ngageungguruhkeun aiteun kalah ka nyepongsoran. Punten nya Kang sok. Tah kitu Kang samentawis. Mangga kaharti pisan nyi eta laporan nu pami kahartos. Tapi akang lain mikirkeun sarupa soal eta mah urang ngetuna heula. Rai urang ngetuna heula aya anu leuwih penting batan eta ieu. Bagus. Dengekeun kalawan regepkeun ku anjeun nyi. Akang sancan jadi gemar-gemor ka masyarakat eta mah hartina akang kompanye hayang hasil kapilih ku masyarakat. Tapi eusina ayeuna akang geus ngajabat beak modal ka entok-entok bersih. Maraban sponsor akang tim sukses di kaler di kidul di wetan di kulon ku akang kudu dibere duit. Kesan udagan akang hayang diuk dina kursi panas. Ku hal sakitu rai eta teh kudu kaganti da modal akang. Apan nyaho sorangan hayam tatangga gebeak ditewakan apan akang nu mayarna. Beak ka empang-empang digubiag mening lamun akang mah empang batur disorobot ku masyarakat. Ayeuna akang geus jadi pamimpin. Aya ku wajar lamun akang mulihkeun eta modal saheulaanankeun bae. Moal maju jeung munurna ieu nagara. Oh, atuh ai kitu mah cilaka Gusti. Ai jadi pamimpin wae tuna nek mulihkeun harta anu geus kaluar ai kitu mah sanes pamimpin atuh. Apan kapungkur teh bahasa nu kitu mah ceuk kolot baheula eta mah jual beuli. Aina wae tuna pamimpin mah pengabdian beak sakitu beak sakieu ge ulah dibeja-bejakeun bari galuraan. Aqua beak sakitu dus. Duit beak sakieu ulah dibeja-bejakeun da eta mah resiko. Ngan ayeuna urang menatap masa depan kumaha carana masyarakat urang sajahtera jeung bahagia seluyu sareng agenda anu parantos dikomentarkeun sateu acan kapilih. Apan hayang kapilih jadi pamimpin teh kudu ngagem anu 5. Hiji pancakaki, 2 pancasuara, katilu pancanata, kaopatna pancaniti, kalimana pancakarya. Ai pancakaki geura tepungan dulur anu jauh, geura raketan dengan anu deket, geura datangan baraya-baraya anu anggang, bejakeun aing rek nyalon. Batur salembur, batur sakasur, batur sagubernur, lain sagubernur ai sadesa. Ta eta pancakaki. Ai pancasuara pok geura ngomong bejakeun ka hamba rakyat lamun aing kapilih bakal nyieun program anu leuwih alus batan nulian. Eta pancasuara. Nya kade pancasuara teh ngomong ulah wakajang direk anu
nyeun program ge ulah program sorangan tapi program anu luyu cek hate masyarakat ngalangkungan BPD perwakilan rakyat nya ai BPD teh singkatan lain babaturan pasea di desa lain BPD teh nya eta Badan Permusyawaratan Rakyat desa nya ta eta nu disebut Pancasuara anu katilu pancanata geratata ieu lingkungan nya agamana olahragana budayana sabab nagara lamun aya agama bakal hirupna terarah lamun masyarakat olahraga hirupna bakal sehat lamun masyarakat berbudaya hirupna bakal indah nya kitu lamun aya gadahar bakal subuh ta eta nu disebut pancanata tata siskamlingna nya gorong-gorongna bisi aya nu mengpet geura tata ari pancaniti ainiti teh kaluhur salira ulah gaul wae jeung nu dihanap kudu gaul jeung birokrasi anu aya di luhur naon sababna kesanyeun proposal teh gancang ditanggapi loba kawawuhan mah jeung nu di luhur kawas uing pan ngajukeun proposal saragam nepikeun ka ayeuna teh dikabul-kabul da katindihan deui kudu anyar nya tah eta pancaniti ai pancakarya ai karya teh gawe pek geura gawean naon anu disebutan tadi teh sabab sedikit bicara harus banyak kerja sedikit bicara harus banyak makna bukan bukan banyak bicara maknana sedikit harus banyak rawe-rawe rantas malang-malang lutung enon kutung bener pinter maneh pantes lamun ku akang dipangkatna ditaekeun satingkat alhamdulillah ibadah naik ngan gaji anger di hari-hari naik atukur naon pangkat ai gajihna anger ai pangkat mah abi ti kawit nyatrik ayeuna tos janten tukang saron anger we gaji mah 30.000 da bongana tara daek naikeun gamelan tuh da mun sok naikeun gamelan wah digaji 200 ewang kabeh oge ieu mah pan abdi selaku pimpinan naikeun teh sia mah di mana wae anya di mana wae kasempetanana hayang ngomong atuh da di imah mah teu didarenge akang aya kapentingan ieu aya naon isti aya naon mangga akang teh hayang boga pamajikan tah mun eta mah satuju tah ai pamajikan kitu mah tere hajat beureun geus hajat mah beureun uing jadi panitia neangan hiburannya wah upacara adat naon sekuhan teu ditanggap hoyong bojoan saeuda teh Gusti hayang boga pramesuri ka urang mana Gusti ka urang mana Gusti kai rana kaparawan Gusti mangga upami bade karanda da ayeuna mah seueur bade kaparawan ayeuna mah loba ayeuna teh awewe teh 8 banding 1 jeung lalaki teh daek cicing di garmen mah komo cicing we di lawang garmen awewe hayang nu kumaha Gusti nek nu jangkung rek nu centang rek nu dengkeng nu nek nyangeyek aya cek abdi mah meuning karana gaduh bojo mah Gusti sapertos abdi apan tuh ibina barudak kumaha ieu nepikeun ka ayeuna boga gelar si delem naon delem teh ai aran aslina mah umnah baheula teh ngan ayeuna diganti delem ai delem teh nya gede nya pelem gitu pamajikan abdi da boga pamajikan mah cekolot oge kudu neangan awewe anu panjang beuteungna jiga siraru lainna naon ngarah loba anak anu panjang beuteung nama tereh teh loba anakna teh Gusti da eta we abdi oge ayeuna teh 17 ka 18 eukeur malih anan ayeuna teh keur cumiduh wae Gusti keur nyiram deui beureun pamajikan mah lain nyiram cumiduh soten hayang baso teh boga duit sanes nyiram mangga Gusti akang mungkarana bulan
mungkarana kunaon mending karana Gusti babari ngarah teu babawaan dina sisiniran anda paling asik rokok cap kuda eta diisapnya terasa lada eta paling asik kawin sama janda di luarna sepet di jerona lega naon Bioskop wae lega. ieu Akitu masjid bener teh lega. naon ih apaan cek akang ulah hayang nyaho akang paling asik rokok cap kuda diisapna terasa lada paling asik kawin sama janda di luarna sepet oh geus apal Dira sok sekali deui sok. Dira sok apal teh. mending karana batan kaparawan tapi salira mah raja hoyong kalanjang atunya mangang ka urang mana aing teh hayang boga pamajikan karana ieu kunaon moal pati-pati eta awewe jadi rana eta awewe teh goreng lampah diserahkeun ku salakina ari karana ali mah panginten kaparawan sudi aing kawin kaparawan ih karana bung kaparawan bung nya hayang kabencong gitu Nyata sok geura. kaparawan alim karana hoream nya hayang kasaha Gusti akang teh hayang boga pamajikan teh kanu boga salaki oi rai akang tulungan akang teh perem kadele bentak karasa pamajikan anu bakal dikawin atawa awewe anu bakal dikawin ke akang teh nya eta jelemana teh geus boga salaki ngan hanyakal kanca hayang ka awewena teu wani ka salakina satung kebing langit sampar jagat eueuh deui awewe anu dipikahayang ku akang rai Gusti akang ngetulungan ieu kaedanan ku eta awewe oi karunya deui Gusti saha tu eta istri teh ari awewe anu dipikahayang ku akang teh pamajikanna Bima ngaranna teh Dewi Arimi ratu saking Pringgandan akang teh hayang ka Arimi tibareto hayang tiba heula ngan sieun ku salakina ieu toba lain bantrak keuna tu Bima mah anu mantak eta rai kumaha jalan kaluarna supaya akang laksana dah hate ngaran-ngaran ge hate moal benang di sisi lihan ku barang anu anyar komo bari jeung palsu eta Gusti nu agung nah atuh ye kahoyong teh kalah nu lain Gusti tobat sanes batrak-batrak keuna ibi mama bentengna Panawa nyaeta wani akang kabima tuh bukan teh wani ai maneh wani kabim boro-boro wani ngadengen ge muringkak bulu bujur bulu punuk terus kumaha upami digentos atuh da istri mah seueur Gusti ulah ka Arimi anu sanes we da seueur anu geulis ayeuna mah teu hayang akang kanulian hayang soten ka Arimi ai apan teu wantun ka carogena sanajan teu wani aya akal kumaha carana akalan supaya beunang Arimi supaya jadi pamajikan akang bisa ngaruntakeun rumah tangga batur kira-kira ayeuna oh da di bibita ku duit da Arimi mah teu heroi ku duit atuh misina sinden ka duit teh meuni hejo Arimi mah teu butuh duit leutik
nya ari kekeh jeung kekeh mah Gusti teu naon malih abdi teh aya wartos ieu teh tina surat kabar bungkus pindang abdi meser di pasar dibaca eta surat kabar ceuk dina surat kabar ceunah Bima teh ayeuna teh maot Gusti nu balik sia ngomong nya maot ai maot teh pae nya modar isdet eta kene si gering kumaha sanes gering da Bima masuk olahraga tara gering tara setruk tara sing sireumeun tara Bima mah bunuh diri sanes bunuh diri da Bima mah tara aral jelema beragama beriman kanu maha kawasa sanes kunaon Bima paeh nya maot we hayangeun meureun ngan nungutkeun wartos maot Nabi mate gara-gara guguru ka eyang dorna hayang ngamilik Aji Tirta Pawitra ai ceuk Bima teh nyaeta menta ka guruna ceuk guruna dijawab kasep Bima lamun hanjeun hayang gagah hayang jagoan di dunya hayang menang dina perang Bratayuda engke jaga kudu ngamilik ilmu nyaeta Tirta Pawitra ai Tirta Pawitra teh ayana teh di dasar samudra laya di lautan Bima mah percaya ka guruna teu loba carita gejebur ngunclungkeun maneh ka lautan samudra laya tah ayeuna teh geus 40 poe 40 peuting Bima teh teu muncul deui maot malihanana kula Sadewa Arjaun heuh tahlil jeung si Cepot si Semar sagala rupa ngarelek baskom mere beas ka ditu kitu tah Gusti Bingah Amar Watasuta Bingah Amar Watasuta Bingaya ka kiri-kiri iya ka kiri-kiri lawan bungaheun beureunya nomor sabaraha sapatu i menang hadiah gede milik beres sapatu Kang ai nomor nama sapatu abdi teh 42 hiji aya anu nomor 40 hiji kunaon apan indung suku abdi mah cengkuk sabelah Wedeuh keneh Gusti, wedeuh karek katempot cingirna. Kumaha nu goreng nu wedeuh karek katempot cingir. Lamun Arimi memang jadi rana cokot ayeuna keneh bakal jadi keheula. Ulah ka jurung kubu mah Arimi teh lain akang wae anu mikahoyongna teh lain salira kakang raja wae. Loba anu hayang. Sabab Arimi teh geulis eukeur mah geulis Arimi teh katambah ayeuna jadi rana eukeur mah jadi rana Arimi teh boga warung di ayeuna teh Arimi teh tas hajat nya ai duit onanganna teh puspes pake mayar kumeli jeung daging ayeuna teh hulang-hulang we tinggal mayaran hutang tah kitu Arimi teh kahiji rana kadua boga pangsiunan di Arimi teh moal teh loba anu mikahayang raja ti salawe nagara Sinawangan Sinawungan Magada Magadi Magada Jenderal ti Pocasa Tegal naksir ka Arimi teh lain akang wae nu hayang tak kusabab loba anu mikahayang ayeuna teh Arimi teh disaemarakeun Gusti naon saemara teh saemara cing saha-saha jalma anu hayang ka Arimi kudu ngaliwatan heula perang jeung jago saha jagona ai jagona teh eueuh lian wanin teh ka jagona ai ku akang dipaehan diparieuskeun beheungna tah jagona teh teu aya lian iwal ti putrana Arimi nyaeta Raden Gatotkaca Gusti Guningan
jojol gedebu teh nang karak bengkang raja aing dibejakeun Gatotkaca teh bakat kusieun gitu. Bias itu teh gara-gara si lain nyaritakeun Gatotkaca atuh boro-boro ka Gatotkaca geus puguh Bima ge dipikasieun. Ai nya Kang. Heeh, sia kudu mikir. Raja teh ku Bima geus sieun komo ku Gatotkaca. Lu ilaha illallah wa teu kapikir Kang. Mawat gitu raja teh. Tapi empes-empesan nama aya keneh baru udah. Tah, beuteung ulu mun dikukuruwukana buah raja aing can dahar itu. Buah raja teh can dibere dahar ya kudu hajat. Uset. Wat juga aya nu gelut dina beuteungna. Ieu naon nu menyut ye dina pesakna ye. Ulu rokok sampurna campur jeung gudang garam beureum. Hah? Piraku raja da raja ieu mah kumaha diberena sampurna nya sampurna. Ai udud saten ai dibere ai teu dibere mah tara udud raja ieu. Tah kitu. Raja ieu mah dibere sampurna mil mah raja ieu mah hudang deui boy. Kang piraku akang kudu ngagoler onamanan ieu nagara eueuh rajaan hampura abdi Kang. Haping eyang jamrong panembahan kadal nyemplong mentak karamat syafaat mujizatna cikakak Cileuweung inyuk talina dihakan di beuweung hitut pijadieunana. Jabong-jabong suka melang pelabuhan Ciparia abong-abong bujur belang di lebuan teu kira-kira. Haping terang-terang kolentrang silonok paeh nunutan ini untang-untang ulah muntang kana catang-catang mahurun rajeun ti jengkang muntang makana dulang-dulang maroba remehan pulen. Jampe mumuluk eta. Nah jampe teh belas kadinya. Urang jampe ku Kalipace nyarane ka jalan gede mangihwirang ka Karangrang saumur-umur ka Pasir Bungur jalanna ka Timbang Rawa Cimacan jampe ulin boboko ayakan Garut dijualna ka pengkolan bobogohan jeung nu burut asa katingang gemolan. Lu ilaha illallah eta jampe nepi ka burut-burut tan hudang keneh wae. Liliria merwangunan katiawong impen sare Kuning udang. Liliria merwangunan katiawong impen sare-sare namung salenyap denira lagi ya ingalaga. Kunaon akang abdi nyarioskeun Gatotkaca jojol ngagoler sieun sia marek modaran aing alah kunaon kitu apanya ho aing ku Bima ge sieun komo ku Gatotkaca moal teu bencar mastaka kaula ku Brajamusti nu balik mere informasi teh rana kuranana geuning aya keneh ganyelanana Dumawi Gusti aing teh bisa marakeun tapi akang teh nyaho alasan naon-naon nu penting ari mika bandang kaboyong ka nagara Guha Mahayaksai junggera cokot beralgira indit teangan Arimi bawa ka dieu ku akang rek dikawin rai adi akang kumacara kumaha cara ya atuh mangga ari kitu mah Gusti abdi pamit bade maksakeun Kang kumaha ieu aing ngaran-ngaran kudu milu sae marang ngalawan Gatotkaca mah ieu teh sarua jeung naon teh piit ngeundeg-ngeundeg pasir jog-jog neureuy buah loa bacikrak ngalawan merak awewena merak naon teh
tak itu pacikrak ngalawan jogjog moal wani ngalawan Gatotkaca urang paok we Kang tah eta ikana maling mau urang teh ahli urang paok we da baheula ge urang mah keur leutik diajar teh puak paok urang dodoho ai kudu gelut jeung Gatotkaca mah sarua jeung we urang teh bunuh diri ya itu gitu mangga tu Gusti abdi sejak pamit nyuhunkeun pidoa bade ngiringan saemara atawa kumaha wae arimi bakal dibantun ka mangkat ongkos sacukupna nyen mangkat bral geramian mangga permios Gusti cokot biaya sapenuhna aya di kawang mangga Gusti mangga ayo Kang urang berjuang Kang karunya ieu ya urang mangga nuturkeun akang gitu Kang Ramios undur nira mangkulingan pawitrini malaya Adia Kang mudah-mudahan sing kabawa kaboyong arimi ka negara gua maya tenang undangan teuring rang berjuang di medan mundur pawiting milayang rana ya milayang rana barudak gara-gara mani subuh kamari akang boga pancen anu kacida peuheur ngimpi akang teh peuting tadi teh wanang ngimpi di udag-udag pentul korek api geuning kieu kajadianan peuting teh ngimpi dibere buah ku Haji Hasyim buahna teh aya nu asak aya nu antah peuyeummeun saware mudah-mudahan we jadi kanyataan ngimpi dibere beas ongkos setengah karung rupa-rupa ngimpi teh malum anyat ka daerah dolar ulo itu beas lamun diurang manyajang aneh kuat numpuk kitun diurang mah eueuh nepi ka kitu teh nyajang hebat urang dieu oh nu lalajo eueuh ge urang mah itung-itung nungguan beas nu hajat teh nepi ka isuk nyajang oh loba oh mudah-mudahan we impian teh kalaksanakeun jeung kanyataan nyajang Pak Haji Titus tis perosa pakai uang muka bisa kewe urang ngawadul deui lain waktu ieu teh nyaeta tugas teh berat sababrek jalan luhur aya angkatan udara Gatotkaca jalan hanap ka Amartama Bingung aya angkatan darat Raden Anterja jalan laut aya angkatan laut Raden Jakatawang kudu ka mana jalan ka kota aya Raden Abimanyu kepolisian komplit mabal jalan desa aya Hancip si Cepot
rekep ke Amartamah aduh kumplit rek jalan Astana aya tukang kendang keur ngadaweung teuing keur naon eta teh di Astana ngalamun aduh bingung aing ka mana lumampa genteng-genteng ulah rek potong ngaranna ge berjuang ya. Ai jalan walungan aya tukang rebab keur neangan nu garing-garing sisi cai. Karunya teuing tukang rebab. Weh. Wong pringgandane. Ulah kaget ki aing bakal ngaranyah jadi bapa maling ka negara Pringgan. Kang, hayu Kang tong laleda dulur-dulur urang anu gede anu leutik titah nuturkeun hige. Kondur wiwitan ingkang milayang rana ya milayang rana Nundira mangkulingan pawitri ni milayang rana milayang rana kidalang keur ngahaliring-haliring lain nu kuring kagungan nu maha wening kidalang keur ngahaleang-haleang lain nu urang kagungan nu maha wenang nyaturakeun ingkang gelaring wayang ya aya barang di petian di canda kapakidulan urang lamaran para juang mati-matian tenanjurkeun kadilan waraga seni dunungan padalangan ahau yeta seni mana sejati ngandung harati jangan tikat nu dipayun ngajung-ngajung seni pribadi eta lain-lain daun-daun awi asep lain-lain bagja-bagja diri warga seni padalangan mere contoh jeung atikan wanang teu ingkar tiaturan nu jangkana pangwangunan
seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti bantu pamarentahan jadi juru penerangan Bamilakeun ngalang-ngalang nyapang naon arti Pak Haji Titus artina seniman lang ngandung harati jang itikat Pak Haji Titus setia motor dajeng itikat kasopondok kasopanjang sono mondok sono hanjang rempuk jukung sauyunan keringkatkeun pangwangunan tingkar tiaturan nunjang kana pangwangunan gunung ngekelir aling-aling Gusti wong ngawayang wayang hanuting maring dalang kang murbaing wayang ya gunung keliraling-aling Gusti kang wayang ya wong wayang manuti ngedalang ngebirahine wayang sakotak hirup ku dalang jalma sakabeh hirup ku Gustina kalawan bangus lampaipun nyata-nyata kebat lampana dua insan patih lan senopatih detio kala gunulan kala yaksa mapai-mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur anu teu karasa sapena sabab aya anu diteang nyaeta selaku mawar anu bodas teh nyaeta lir ibaratna Dewi Arimi anu didondon ku para ratu para raja gitu kayanan memang leres kayan di Depak Nagara Pringgandani aya salah sahiji kagiatan saemara blabar kawan anu disaembarakeun nyaeta Dewi Arimi jago saembarana teh Gatot Kaca
sing jorowokna tukang baso, sing borototna nyaeta tukang soto, sing jerewetna tukang lotek, baceona tukang oncom. Hambal-hambalan surak sadayana nyurakan jago saemara dugi ka dinten ieu teu acan cecel teu acan bencel. Kitu kaayana raja-raja sadayana bubar katawuran. Ainu janten keamanan gareng panitia Astra Jingga bendahara na Udawala oge Lurah Semar Badranaya kapeto janten tukang ngajaga parkir kanaraan manteng-mantengkeun rapi adugi kamerkis kantongna Semar kureceh anu lumayan aya anu masihan 10.000 anu 20.000. Malum ka Semar Badranaya loba anu karunyangeun paling saeutik anu masihan teh bangsa bos mah 50.000. Anu teu masihan pisan mah motor panayagan nepi ka isu teh saperak-perak acan. Atuh ieu modalna atanapi artosna teh diangos sarana prasarana kagiatan nu aya di lemburna. Ngangeuskeun musola anu teu acan rengse oge ngarengsekeun jalan-jalan anu teu acan rapih. Ku biaya kenging swadaya masyarakat ladang parkirnya eta Ki Badranaya. Gatot Kaca ngibing lir katia sisrimpian kaya-kaya merak sosoteran paninaki pun katia panglima ladria. Kanca. Awas carincinya pageuh kancing saring satnya pageuh. Kaduliman jeung kamurkaan datangna teh lain keur recol tapi keur aman. Cita-cita ka negara anu dada kaduga disebarakeun ku sadaya ku jalan negara panana disebarakeun ku sadaya ku jalan negara panana. Gatot Kaca Pringgandani pahlawan Amartapura Rona Tutra Wot sareng jalami ularik pakia lampah Raden Gatot Kaca wani anak Surajiwaraga belakang negeri Amarta supaya rakyatna mulaya. Gatot Kaca anu perkasa alus laku ninggal wanda estu salira utama kerang abila nagarana Komasinar ka awonan tabikeun panyerewedan ringkel urang sabil ulungan sangkangan Gatot Kaca no parakasa alus laku ninggang wanda What? Coba ka dia. Ya akang pi orang kapanyun alah kebejakeun akang keur make waos heula kitu keur dangdos waos anu sajeroeun baju geuning waos kaos eta mah kaos mah peragi lampu patromak lin
Oh ku masih lain we lah. Alah ngeunah euy dewek euy jadi panitia jang. Coba ka dieu Mangga kan mangga. Sumedang kaparung ka ujung jaya. Sumanget urang berjuang, wanita ru korban jiwa. Alah calager lain. Oh syukur ai calager mah nya. Di Simabdi pun Astraji sebagai bendahara atau napi panitia waktu dinten ieu dipercanten keneh ku aganjur. Yuk kumaha Sidawala selaku bendahara. Sidawala nya lancar we kudu biasa kitu unggal dinten. Agan gaya abdi pantas janten panitia. Pantes. Ngan pulici Sia teh. ai panitia ulah pulici agan. Sing lunguh jadi panitia. Ngarahaya wibawa. Alah, teu bisa dewek mah lunguh teh. Oh da dewek lunguh mah da kumaha tuh. Moal payus. Pangabakros saya kaagan. Sok ditarima diuk. Mangga. Dawala. Iya, buru ka dieu ieu juragan anom ke kakok keur naon cenah. Ieu keur ngaheujeun. La ilaha illallah. Gunting we gunting. Nya mangga atuh mangga. Mangga urang sesarengan majalkan seni kagungan, seni dianggoh kiboran ngarakeutkeun duduluran. Sun abdi udawalagan pangapunten. Diterima dawa. Kumaha selaku jadi bendahara. Lancar sun abdi teh alhamdulillah janten bendahara abdi nabungkeun artos anu sakieu seueurna. Di mana? Mulus. Ieu artos teh anu dongkapna teh ti pendaftaran raja-raja anu eleh ku agan. Ieu teh iraha rek atos nagan. Pura-pura eleh we atuh agan ngarah buru-buru atos. Itu bener. Ieu nangtukeun jodona Kanjeng Ibu supaya jalma anu sajajar jeung kaula. Lamun agan teu eleh-eleh nepikeun kangke kumaha? Kaabdikeun atuh agan. Yes. Nah, da wala sia teh nek ngarunghal ka dewek mah ka sia ge ka aing heula. Moal daekeun agan ari mika maneh mah bau kelekna. Pemasing lar kawonan kabikon panyerewedan. Jong batur silih tulungan sangkan janten kaslean. Akan goreng abdi cager alhamdulillah. Kantun sakedik deui abdi teh ieu butul dina cungcurungan agan. Gan Kumaha? namut artos 3.000 ya kan. Keur naon duit 3.000? Ai duit mah butuh ulah naroskeun keur naon. Abi teh bade meser lang layangan. Keamanan mah ilang ya. Geus diuk. Geus gareng ngerakeun geus gede silaitna main lang layangan. Sia mah teu ngarti keur beuli baso. Tamah erana we atuh. Geus engke ku dewek dibere geus. Lah, iraha cepot mere duit ka aing. Aing mah can pernah saumur hidup dibere duit ku sia pot. Geuleuh-geuleuh teuing anak Semar teh. Garoreng patut ngan aing we anu rada meujeuh teh sorangan. Nya gan. Nya. Tuh. Cepot ieu teh beungeut nyiru ieu teh. Coba si Udel juga torompet.
aing mah redahinya ya. Tuh cek nu lalajo ge aing mah pangkasepna di antara anak Semar nu tilu mah. Heuh kan? Nya. Tuh geuning. Ha kurang naon atuh aing mah lamun dibandingkeun jeung jelema anu dua. Meureun aing mah ieu irung jiga terong meureun punuk mucekul bujal we dosol kabeh we. Gele-gele teuing aing mah padahal mah aing mah heung sorangan mah ulah jadi lalaki ai bungsuna mah jadi awewe heueuh. Lamun aing jadi awewe mah sia teh hayang rokok jingo-jingo wae mah teu kudu meuli pot. Asal aing daek liar aing mah menjadi awewe rek liar unggal peuting oge. Magrib mangkat subuh datang kuramas. Geus diuk. Nyaho lamun aing jadi awewe mah sia teh teu kudu nganyuk ngahutang hayang jajan teh tinggal menta ka aing. Moal teu geulis eukeur mah anak bungsu kan. Nya. Tuh. Agan mah nya wae. Aing mah lamun jadi awewe nek digaratiskeun we itung-itung jariah. Lah batur teh geuningan teu boga salaki ge ai jadi awewe mah anak mah teu burung boga heuh. Geus renggeus naon teh? Gede milik eta teh teu boga salaki boga anak batur oge nu boga salaki hayang boga anak teh hese. Ieu mah teu boga salaki boga anak apan milik eta teh. Init magrib datang subuh kuramas. Geus. Seni sunat padalangan pedalan seni priangan lainnya ukur hiburan ngandung maksud pendidikan. Waktu kuring pagi jeung manehna hate leutik nyarina naon maksudna. Waktu koreng wawu aduh dagdikduk nah nya mi asih aduh campuku babarengan sauyunan silih asih sati miheman pahet janji sok tagur hati ngarep datang tanda ning satia waktu kedal ucap jeung manehna kebek kurasa bekna aduh endahna cipanon ka bunga pikeun saksina kuring nampak cintana hiji saati. Waktu kuring panggih jeung manehna hate leutik nyarita naon maksudna. Waktu kuring wawuh aduh dagdikduk nah nyami asih aduh can pugu babarengan
sauyunan silih asih sarta silih heman Sabtu sore sok tagi hate ngarep datang tanda rek satia waktu kedal ucap kamanehna dedeh urasa bagja aduh cipanon kabunga pikeun saksina kuring nampat cintana hanteu nyalahan Ayah non desa lirang hoyong teh napangan wae ayah non desa lirang rek naros susah hilapna aya naon disalira mun tepang gemperasana aya naon disalira kasono taya kendatna da eta ieu moh ngokon ati teuing da eta tetep kawasna nganetep wae da eta dedeuh nembongan wae da ieu hate jumanteun gandung hoyong tepang ganarung hoyong asing gerak ka pandang hoyong asing gerak ka cangaking para wargi sadaya sepuh anu jalar istri utamina anu mikareueus kana seni ibing nyangakeun mitra pamiarsa sadaya urang hiji-hiji keureuh bari neukeuh muga-muga ulah pateuh lagu kahiji Gendu kreasi anyar kawuh ku cariosan mung lagu anu tiasa kasangakeun nyangakeun Gendu kreasi anyar. awi kebadi gumudi rasa kagenam aku basah jadi melit masket hati
baluang puyang apa yang itu puyang saksian hangteu kasarang bapakku jati reja anu bageung nyoledas balatnya saking gis rempan ku beja apa ku jati reja anu mana abdi nu sono aya di payun oper gigi ja oper gigi sok di payun tah kemana atuh kemana ayo ngapanggi jangan salira apa ku jati raja anu bager patepang panginten asalira pundung apa ku geus lawas jeung abdi nembe patepung diemoten siang wengi apa ku jati reja salira kagungan istri atuh lamun kieu baluk karena micinta yang artina nyanggakeun pakuwu genduk teh ai gunawan daya sumping mantah kesa ngajang-ngajeng apa ku jati raja anu bager lamun kieu salilana pasti pegat jangan selirang apa aku jati raja deui haturan abdi nu sono panginten salira pundung apa ku jati raja geus lawas hanteu patepung itu saha anu dipayung apa wakil atta suprajos anu calik dina korasi
apa wakil atak Superjong hanjaka kagungan istri. Demot dan siang wangi apa wakil atak ketua Superjong kagungan deui. Lamun kieu abdi nu sono apa wakil atak ketua Superjong abdi nu sono. Bayangan di jarak garang akina dadang di bali dua selawe. Bapak dadang Jakarta akina juju anu bager abdina pangangkeun. Bapak dadang Jakarta akina juju anu mana deui. Bapak dadang Jakarta akina juju anu bager akina